Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Du'aul mar'il muslimi ari du'ana hiji jalma anu Islam mustajabun eta diijabah li akhihi kadulurna ieu mar'u bi dhahril ghaibi kalawan du'ana ti kajauhan inda ra'sihi nu eta tetep dina sirahna ieu si mar'u malakun ari malaikat muwakkalun anu ngawakilan saha bihi itu malak kullama da'a di mana-mana ngadua itu mar'u li akhihi kadulurna ieu mar'u bi khairin kalawan kaalusan qala mangka ngadawuh saha al malaku malaikat amina kana lapat amin walaka jeung eta tetep pikeun anjeun bimisti zalika ari kalawan misilna itu doa. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad an Abi Darda katampi ti Abi Darda. Da'awatul makrubi ari pirang-pirang doa na jalma anu kakeunaan balahi. Allahumma rahmataka arju eta lapad Allahumma rahmataka arju. Allahumma ya Allah rahmataka kana rahmat Gusti arju ngarep-ngarep abdi. Pala takilni maka muga ulah mayahkeun Gusti ka abdi ila nafsi kana diri abdi tarfata ainin sakicep panon oge wa asli sareng mugi ngabereskeun Gusti ka abdi wa asli sareng muga ngabereskeun Gusti li ka abdi sya'ni kana kalakuan abdi kullahu tegasna sakabehna itu sya'ni la ilaha teu aya deui pangeran illa anta angin Gusti. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari Imam Bukhari. Da'watu dzinuni ari du'ana dzinuni ida da'a eta di mana-mana ngadua ieu dzinuni biha kalawan ieu dakwah wahwa bari ari itu dzinuni teh pibatnil huti eta dina jero beuteungna lauk la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha teu aya di pangeran illa anta angin Gusti subhanaka maha suci Gusti inni sayaktosna kuntu eta bukti abdi teh minaz zalimina eta tireng-rengan jalma anu darolim kabeh lam yad'u teu ngadua biha kalawan ieu dakwah saha rajulun hiji lalaki muslimun anu muslim fi syai'in dina hiji perkara qotun sama sakali illastajaba angin nyubadanan saha Allah Gusti Allah taala maha luhur Allah lahu ka itu si rajul. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Hakim Imam Hakim an Sa'idin katampi ti Sayyidina Sa'id. Da kudu ninggalkeun anjeun kilawaqala kana kilawaqala. Wakas rata suali jeung kana ngalobakeun tatanya. Wa yudo atal mali jeung kana noler-noler harta. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani. Ad-du'a'u ari ngadua la yuradu eta moal ditolak bainal azani di antara adan wal iqamati sareng iqamah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad. Da'watul madlumi ari du'ana jalma anu didolim mustajabatun eta diijabah. Wa in kana sarancan bukti ieu madlum pajiron eta anu lacut. Papujuruhu mangka ari lacutna pajir ala nafsihi eta tetep kana awakna si pajir. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Toyalisiyu Imam Toyalis an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Da'uni kudu ninggalkeun aranjeun ka kami makana perkara taraktukum anu ninggalkeun kami ka aranjeun fa inna ahlaka pastina ruksak saha manjalma kana anu bukti qablakum eta tetep samemeh aranjeun naon su'aluhum pertanyaanana ieu si eman waqtilapuhum jeung nyulayaanana ieu si eman ala ambiyaihim ka pirang-pirang nabina ieu si eman fa idza nahaitukum maka di mana-mana ngalarang kami ka aranjeun an syai'in dina hiji perkara pajtanibuhu maka kudu ngajauhan aranjeun kana emma wa idza amartukum sareng di mana-mana marentah kami kana emma wa idza amartukum sareng di mana-mana marentah kami ka aranjeun bi syai'in kana hiji perkara faktu mangka kudu ngalakonan aranjeun kabeh minhu tina emma mak kana perkara istata'tum anu kawasa aranjeun kana emma. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Asy-Syaikhaini Bukhari Muslim.
Da'u kudu ninggalkeun aranjeun adunya kana dunya li ahliha pikeun ahlina dunya. Man ari saha jalma akhoda eta anu nyokot ieu man mina dunya tina dunya fauqa ma dina saluhureun perkara yakfihi anu nyukupkeun maka eman. Akhoda maka nyokot itu si eman hatfahu kana maotna eman wahwa bari ari itu si eman teh la yashuru eta henteu nyaho itu si eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu La'lin an Anasin ka Ibnu La'lin an Anas katampi ti Sayyidina Anas. Addalu ari jalma anu nuduhkeun alal khairi kana kaalusan ka fa'ilihi eta saperti jalma anu migawe kana khair. Wallahu sareng ari Gusti Allah yuhibbu eta mikaresep Allah ighatsatal lahfani kana nulungan anu susah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Abi Dunya. Ad-du'a'u ari doa yanfa'u eta manfaat ieu dunya. Ieu doa mimma tina perkara nazal anu turun ieu ma. Wa mimma sareng tina perkara lam yangzil anu henteu turun ieu ma. Fa'alikum mangka kudu netepan aranjeun kabeh ibadallahi ka pirang-pirang hambana Allah biduai kana ngadoa. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa'al Hakimu Imam Hakim an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Wallahu a'lamu bissawab.